enak. Aing awak nyeri diudagan ka Unang. Komun benang aing masih ieu bengep. Semua lupaan masih beungeut. Untungna teu beunang na kamari. Allah, kalau ditang tayungan keneh ku Allah nya. Kalau tak Allah nya. Padahal mah aing salat jarang. Sedekah komo tegap-legap acan duit lagi. Tapi masih keneh bae Allah dek nolongan di kana aing. Saki aing balangsak nage. Komo aing ieu jalema soleh, geus teu ngat kelumpatan, bae geus diapungkeun langsung ku Allah pasti geus teu capek ieu. Nuhun Gusti aing dikarunyaan keneh. Kumaha aing mah geus teu dikarunyaan ku Allah ya Allah. Yung. Satalah. Bro, kau Unang. Mana? Mana kau Unang? Ih. Jadi ya orang. Kolongpong dia mah. Aing teu make kacamata, paleuleuk mata aing. Ih, dia mah si Udang ya. Ari dia naik naon ngagetan aing boongko. Minta maaf ya yuk, kenapa Unang? Naik naon tuh minta maaf sagala kana ka Unang. Atuh sendal aing tadi itu keneh. Kalau teh geus nanyakeun bae. Ari kamar dan tuh dicokot ku dia pas aing diudagan. Henteu. Ih. Aing mah ngahaja ngumpan ka Unang udagan kana aing. Kumaha tuh kamar yang ilu panik ieu? Aing kamar lompat gara-gara kaget aing dan sieun eta. Ayo sokot yuk, minta maaf urang. Ih, aing sieun aing. Kamar teu sieun. Aing bisa kaget deui moal ya. Aing soalna awak aing nyeri ieu geus lompat kamari. Ah, urang yang minta maaf. Sugan mah dimaafkeun. Ayo burung kali itu. Kayak aing nyot kacamata heula. Aing, lanjung aing mun teu make kacamata mah. Tadi ge aing nurut jadi dihakeun ka Unang aing. Kaget laju bae aing mah kaget tereh kana kaget. Aing makana langsung lompat bae geus kaget bae aing melompat. Aing lain naon bisi kayak di ditu. Dia kita kan ka Unang di onjok bae ku aing ka Unang gitu tah. Nya, kayak aing nyokot kacamata heula nya. Tungguan di desa gedeung. Ah, sudah lempang bareng bae ka dituna. Oh. Leubeul ge. Oh. Ayo, yuk. Tuh dek naon teh da diuk deui. Tuh, biasa aing nenangkeun awak heula aing. Nek ngurangan ieu sensitivitas hati aing. Doangna ieu terlalu sensitif hati aing karena kakagetan. Dong HP beta HT. Sensitif-sensitifan segala naon. Beda lah bos, maaf. HP buatan Cina, HT mah buatan Gusti Allah. Enggak semua jahil lumpang. Wani-wani teu dia nganyek-nyek bae. Ngelutikeun amat kana aing. Wani aing mah hayu Hayu berangkat. lumpang. Ardia kerenan tuh. Slow bos. Can angis aing nenangkeun hate ya. Tua nih idenya waing ge. Mau pod ongko. Ari dia, pamun saya ditanya ngelutikeun aing bae. Wani aing mah. Tritu na yung gebersin kana jelema. Malah kapok aing mah cantunan benang mah terus bae. Sera benang ku aing jelema na teu ieu tuman. Dikeskeun ku aing beheungna. Ardia sieun teh naon? Ambekan bae. Henteu. Balete, lele, edas. Bala amat ieu.
Aing ku gara tulis sendal. Awas ku aing ke jelema. Beunang mah bebek ku aing. Debloh ge lu tak kasih ongko. Di bebo aing yo nangkuan yo, di itu mah jauh teuin. Lamun dia sieun, sebut bae asma Allah 7 kali. Sebut asma Allah. 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 Ngantuk itu. Kan cek dia tadi lamun misalkan sieun sebut asma Allah. Birak di sekolah. Aing serba salah. Padahal mah teu sieun teh naon. Ya si amat orok ada yang sendal. Cangkel amat aing ieu. Yang sama kalau aing yo. Aya teh nya kau nang lompangnya. Aya sugan, tapi kamayangan mah eueuh sih. Oh, dia. Dipetingan ku aing kuman. Moal dilepaskeun ku aing ka jelema. Panas gua aing. Tuh, aja paunang lagi. Baik itu baik. Kaget aing. Geus hayu bejo. Ada keren unang. Dadapangan bener unang. Bae awak aing. Gawe awat aing. Laju kumaha urang? Atuh hayu kagok. Urang empat teh buru jeung hadapang ieu mana ge. Semuanya yuk. Urang meneng minta maaf ieu. Minta maaf. Bebek teh nu koe ngomong keur hareup ka buri. Ulah sok jawareun dia hayam aja. Urang minta maaf. Tunggu semuanya. Dipakai itu. Bating dia mau pun hayu. Naon? Ayo maju. Woi, Yung. Naon? Arek ieu ka. Adi ya, dok, dok. Geus menjadi di cicing, baturan ka unang keur ngitep jelema tuh. Keur kamari, keur pabareto, lele ka unang, anu usepan. Oh, eta heng cakal beunang babak ka unang. Polong, bong teh jelema hooh. Teu nyahoun beta ka unang mun eta lele jualeun. Beraku amat, cekat aran subut aing naing kitu. Haja eta mah niat. Kamari geus panggih ketep ka unang hiji. Debloh jelemana. Tapi lu pesit, udah kan ka unang. Teu beunang eueuh. Tuman teh jelema teuin beunang mah. Karebehkeun ka kolam lele. Edas. Ku ngalunjakna lena naon ka unang mah. Teu masalah ka unang mah lele mah. Lamun tah menta dibere, moal teh teu barang. Eta mah ai ku ngalunjak ta jelema. Geus menjadi dia, geus cicing meuje tangguan ka unang. Iya. Shh meuje. Emak tadi nyaran. Ya dok dia. Shh dok dia. Geus. Baturan ka unang baturan di dieu. Asal ka unang cacahan batur cacahan. Emak tadi nyaran. Geus cicing dia. Ari emak cager. Alhamdulillah cager, Pak. Oh, lami teu panggih jeung emak. Subeul teh kakak teh ka imah-imah. Kada, eta jelema